Dan lagi kieu ya. Oke, simpen jukutnya. Tah, simkuring bade ngenalkeun hiji tanaman. Ieu teh anu disebatkeun di simkuring mah nampong warginya. Nampong atanapi kirinyuh. Mungkin angtos panginten di setiap daerah teu sami namina gitu nu kieu nampong atanapi berinyuh. Di simkuring mah nu kieu teh disebatna teh nampong atanapi kirinyuh. Fungsina kangge naon? Upami domba mah kitunya domba simkuring nu kieu teh teresepeun pisan. Soalna nu kieu mah pahangnya, pahang teh bauna nyengat teresepeun pisan. Mun upami domba wargi resepeun mangga teh teuing. Fungsina kangge naon? Tah, manfaatna gitu nu kieu mah biasa didamel lanong. Tah, upami bade didamel lanong di kieu ya warginya. Misalkeun ieu mah nya urang bilih nuju ngarit atau napi nuju ka leuweung, kakeset. Kakeset bedog atau napi arit. Lanongna kudu kieu warginya. Tah si anu kakesetna teh misal kitu nya simpen heula aritna ya. Misalkeun panangan urang teh ka arit. Misal kitu nya tah dina ieu teh misalkeun ka arit set. Atau napi ku bedog ku ieu. Taplokeun ya kanu lukana ku ieu teh. Sok sanaos ngawitana peurih tapi teu naon. Kahiji di kitu, kaduana di kieu. Atanapi ieu na tah tangkalna di kieu dipuihkeun. Tuh. Ieu teh kaluar cai warginya. Tah si cai ieu na teteskeun kana luka urang kanu kakesetna. Tah, tuh biji ieu teh. Caina na teh insyaallah mungkin darahna bakal saat terus bakal tereh garing. Anu katilu, cara nu katilu sami uyeuk keneh. Ku ieu na ku daunna mangga. Tama ieu pucukna gelang si pucukna na teh tah. Gelang bisi teu baseuh nya pucukna digelang mah ciduhan saeutik kita. Bah, itu keneh. Sanes joroknya tapi ieu mah lanong. Terus di kieu supaya rada babari ya. Lah nya. Ku ieu tah misalkeun kakeureut di dieu nya ka arit tah misalkeun sim kuring kita. Kieukeun pelek ka dieu tah kanu ka aritna. Upami aya lamak bungkus teu aya teu nanaon ya. Sapeungeuh lah kieu supaya saat heula darahna. Kitu saat ge di ieuna dilaan ge teu nanaon upami aya lamak mah dibeungkeut kin bakal garing. Tereh tuus, tereh damang. Tah kitu arginya. Janten sebenarnya nama kitunya lanong-lanong kangge urang raheut kakeset atau napi lanong wae oge. Naon wae oge seueuring gitu di leuweung teh. Asal urang uninga cara ngalanungkeunna sapertos kumaha. Kitu arginya. Hatur nuhun teh hilap semangat.